teh hayang bahagia nurutkeun agama, nu kumaha jalmi anu hayang bahagia nurutkeun agama. Jalmi nu nurutkeun bahagia hirupna di alam dunya nurutkeun agama hiji qad aflahal mu'minun estu jalmi bahagia, jalmi-jalmi anu orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Saha anu bahagia teh? Surat Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hiji tahunya. Nu bakal meunang kabahagiaan teh nyaeta jalmi di mana bisa salat khusyuk. Salat khusyuk teh. Salat khusyuk teh cenah kumaha? Nya tah hese khusyuk teh mata hese urang susah wae teh da hese salatna. Ngan aya cara-carana ulama ngajabarkeun ka urang sadayana. Lamun urang hoyong ieu mah praktekna da angin Gusti Allah karang kahusuan urang salatna. Ngan aya praktekna carana teorina urang hayang salat khusyuk teh nu kahiji sing sam bisa nyampurnakeun kana wuduna. Al-huduru fil salat biqadril huduri fil wudu. Kanjeng Rasul Esal Imam Sya'rani nyebat gitu. Jami anu hadir dina salat teh sakumaha saukuran ku bisa diukur hadirna anjeunna keur wudu. Urang teh hayang khusyuk dina salat ari keur wuduna hadir teu. Pan urang teh wudu teh asa biasa numpah beungeut asih beungeut tungkul banyak. Teu aya sugan dina wudu teh cukup nya tungkul nawaitu wudu ali raqil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Pan dina wudu teh aya adab-adabanana. Pan dina wudu teh aya tata carana. Pan dina wudu teh aya doana anu khusus. Imam Ghazali nyebatkeun nya ada wudu teh Allahumma qad yadayya mimma asyika kuliha Allahumma arihni raihatal jannati Allahumma bayyid wajhi bidurika yawma tabyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidurmatika yawma taswadu a'daika. Eta teh pinuh doa dina wudu teh. Lamun urang ditapakuran jalmi kudur hadir dina wudu hadir dina salat. Sok urang dina wudu pan urang mah cileuncang teh nya wudu teh asal baseun we kadang-kadang teu sampurnakeun wuduna. Lamun da urang napakuran geus sini wudu da urang teh doa-doa wudu dasana kangen ketenangan hati urang sadayana. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayeuna di mana? Dina kamu eta teh. Allahumma inni ala dzikrika Gusti tulungan abdi ala ibadika abdi teh tiasa ibadah ka salira wa syukrika abdi teh tiasa syukur ka salira wa husni ibadatika abdi teh tiasa nyaikeun ibadah abdi dina wudu ayana. Di mana Allahumma arihni raihatal jannati abdi Gusti ieu pangnaonna pangambu abdi Gusti sok di pangambuan teh nu bau-bau wae da abdi mah jarang meuli minyak seungit teh. Ya, anu bau teh bau taneuh we jeung bau jengkol. WC kita di ngangen pangharum angger sapopoe teh pangdang panganggur pangase abdi teh ngambuan anu barau we. Nalika ngingseun dirinya teh urang teh ngandong ka Gusti Allah. Gusti atuh doa bau-bau dunia mah teu atuh akhirat. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin Gusti basian angseung surga bari anjeun salah itu ka abdi. Dina wudu eta teh ayana teh Allahumma arihni raihatal jannati bau surga Gusti dugikeun ka abdi angseungna surga. Dina wudu eta teh